Kade gerah heula yeuh. Naon dia? Asin naon-naon bari ngajejebleh bae di dinya, kade gerah yeuh. Aya naon deui isu keneh meni ribut pisan asik. Buru diuk lah di dieu. Kamari akang nginjem duit canaur, bekadikeun. Heeh, kapan engko jangjina ge burit, sakalian dibayar kabeh. Nyangga satu cuang dihitung heula. Dihitung deui kumaha di geus sidik ieu nu dua kali nginjem 300.000-an. Cek saha? Eta rek nanaonan dia tadi? Yeuh, kamari teh kan 150. Heeh. Tah terus mangkukna 150. Heeh, bener. Tah, Sok da geus dijumlah 300-an. lah 300 kumaha? Sok. Lah cicing. 0 jeung 0, 0, 0 jeung 0, 0, 0 jeung 0, 0, 50 jeung 50. 100, Ah. Hiji jeung hiji. 2, 2. Tuh. 2.100.000. kumaha mimitina di da 150 jeung 150 mah 300. Ari akang 0 jeung 0, 0, 0 jeung 0, 0, Heeh. 0 jeung 0, 0. Heeh. 50 jeung 50 100. Hiji jeung hiji 2, jadi 2.100.000. Mata Bayar. mata nih gue pak. Bodoh. Set, nu kamar nu parowek kieu asli lah. Eta ulah kalah dicetrak-cetrak bisi bodol. Pugu poek, parem lampu apa? Lain parem lampu, pugu listrikna can dibayaran. Aing mah. Oh, kemarin dibere duit. Hari kitu teu kaanggarkeun deui kana lampu. Hari kitu akang mere duit sabaraha di. Karena biaya dapur ogenan masih kena kurang. Buru-buru jang lampu. Ulah kalau loba debat lah. Bayaran. Da debat bae ge hurung moal. Ya bayar aja. Mere duit mending ngecer, mending alabatan kos hipa. Loba dongeng. Rek ngaca juga kieu kalau poek ciri. Langkang gak kieu. Bedul ya nu mayar listrik meni lila-lila teuing apakah mending mayar listrikna kitu? Urung encan jabagan. Pun teuing pangadon dopok heula kitu jeung tatangga. Hurung can Kang? Urung ti mendi, ada kitu geus dibayarna deh. Enggeus Kang. Nyai mending geus undur 10 balik lewat Indomart. Kawa keur gangguan. Lancar dah Kang, teu macet. Atuh kumaha geuning ieu teh dek hurung? Ada duitna dibikeun teu? Yeuh, weuteut duit mah Kang. Kapan bieu lancar? Geuning duitna weutuh keneh. Ih, kapanan Kang, baheula genan cek PLN teh bisa mayar listrik lewat Indomart. Nyai teh bulak-balik bae undur 10 balikan Kang. Jeba lancar, teu macet, teu loba jelema. Henteu diasupkeun ka jero ka Indomart. Henteu. Bulak-balik wungkul. Heeh, lewat Indomart. Ambeh olahraga ka ditu sok bulak-balik eta mah. Yeuh, maksud PLN teh lewat Indomart bisa teh asup ka Indomart, tuluy daftar di Indomart, bisa di Indomart mayar listrik. Lain lewat bulak-balik hareupeun Indomart dina jalan. Masih 2 tahun ge moal kabayar, moal hurung-hurung. Oh, berarti ya Nyai asup ka jero. Dibayar. Muhun gelis. Nyai balik deh atuh nya Kang. Muhun, mangga. Pasti bakal rame ieu mana komen dah. Kang, ari posting foto teh sakali-kali atuh nu jeung Nyai ulah sorangan wae. Fotonya hayang milu diposting. Menya foto akang sorangan anu diposting. Ambeh kumaha nya? Nya ami batur apaleun akang geus boga pamajikan. Menya posting foto sosoranganan wae. Boa-boa. Boa-boa naon nya? Boa-boa akang boga kabogohnya dina aplikasi. Ami eueuh nu apal akang geus boga pamajikan, apalna akang
Bujangan. Nya moal mungkin nyi akang gua kaboga dina aplikasi. Akang mah tipe lalaki setia. Yeuh nyi, seumpama di Indonesia aya lomba lalaki paling setia, akang rek wakilan Jawa Barat panghareupna. Geuning kunaon fotonya itu diposting ari Akang Setia mah? Yeuh nyi, ambeh teu salah paham. Kumaha sababna foto nyai tara diposting dina aplikasi ku akang. Lamun ditingali ku batur, akang cemburu. Dah, kopet. Mata mata nih gue Pak. Kang, mamela Kang. Lah, saya aya Kang. Hon. Ya, kanggo ka para istri di mana wae ayana, ke heula ye ulah waka di-skip, dangukeun heula nya papatah ti Nyai. Lamun aya piomongan ka salaki, ulah salaki keur tuang, boh arek tina masalah duit, boh arek tina masalah pangabutuh. Keun heula sina saeb tuangeunana kakara ngobrol nya. Da maneh nyorocos teh, lain berarti salaki cicing wae teh sieun ka pamajikan lain, tapi salaki teh mikir ngajaga rumah tangga supaya ayem, supaya di dinya teh eling di sabaran teh rek kumaha nya. Da ari tempona ditinggalkeun mah pasti jebleh ceurik kan. Tah, ayeuna mah ti Nyai mah kitu jeung deui ulah disasaruakeun penghasilan batur jeung penghasilan salaki urang sorangan. Tarimakeun we syukuri da rezeki mah moal pahili geus aya nu ngatur nya. Kada tah omat ti Nyai mah kitu tah karunya salaki teh kudu dihargaan nya. Ngaranna oge salaki kepala keluarga kudu dihargaan. Sakitu ti Nyai mah omatnya. Tah, Kang. Hayang duit Kang. Sakedeung deui mingguan datang. Nyi. Mantakna Kang siga batur tuh usaha ka ditu. Lain ieu mah pagawean dahar batur euy. Ari gawe henteu. Beburu kadar 10.000. Buru gerak Kang. Lah, Nyai geus teu boga duit ieu. Lah. Buru. Ih, aing mah si Akang. Buru ya yang duit sakedeung deui datang nu nagih. Lah. Apaan cenah engker geus dahar ku kumaha gen. Geus dahar kumaha dan nu nagih mah meureun tuluy datang ka dieu. Dah. Jangan duit ka ditu. Mata mata nih gue Pak. Hatur nuhun baraya.